oke baik 15 tahun mantak pas net 15 tahun cek Syekh Nawawi Tanara wajib maca 2 kalimat syahadat begitu memasuki masa baligh. Begitu memasuki masa baligh bapak ngagarokeun ngadeceng ya. Sia lahir tanggal sekian bulan sekian jadi pas poe ieu sia teh baligh 15 tahun. Ayo masuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes, siap siang ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun puasa jeung hukum-hukum Gusti Allah. Mohon. Pernah urang keur detik digerokeun ku bapak ti maca syahadat? Atuh teh jawabana ge teu beres syahadat mah. Ge surat syahadat kuari bae teh cek Syekh Nawawi. Untuk supaya memantapkan ruhani ka Gusti Allah begitu memasuki masa balik syahadat. Kadinya kahandapna kumaha lamun baheula henteu maca syahadat kuari bae. Pan geus di jero salat, lain deui teh mah syahadat salat tah mah ieu mah syahadat urang di luar balik maca 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Aya henteu kitu aya dibere taufik mah nya kukula dicaritakeun di Bandung hiji ketika nyana ngadengekeun pengajian almarhum Ang Badem icung guru kula eureun jadi jaksana bahkan jadi santri jin imah didinya digentur urang mun kagentur memeh makam naik didinya aya bangunan eta imah jaksa di zaman kula di Picung eta nyana sadar moal beres urang hirup jadi jaksa urang Bandung aslina terus ngaji bae dagang biasa manehanana henteu jadi jaksa keur bujurna istimewa-istimewana jadi jaksa di Bandung besi kagentur meme makam naik urang aya bangunan di dieu eta bangunan seorang jaksa kuari ge betapa kokoh komo baheula zaman kula di zaman almarhum Abah aya seorang jaksa moal dibejakeun urang mamanana nyana ngadengekeun ngaji di almarhum di dieu barang balik ti dieu muriang ateul bae awakna ateul geus ka dokter teu cager ka dokter zaka bahkan ka Singapura balik deui ka dieu tetep ateul ngadengekeun ngaji deui cek Abah teh boa ateul tegoran meureun boa teuing tegoran ti Allah ulah jadi jaksa meureun harita keneh di zaman almarhum eureun jadi jaksana dagang ngawarung bae salamet sakaratil maut nage sakaratil maut cek keluarga kadenge ku keluarga maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pos tah kitulah ai dibere taufik mah ai henteu mah lah ora kene ngadekeun ki uci moal ngaji aing mah sanu nitahan ngaji kadi aing geus teu nitahan teu sama sekali antum moal bae tapi teh saeutik deui aya PNS ge hayang pensiun muda sieun berarti duh kiai cenah mun terus ieu jadi PNS moal beres usul pensiun muda bae loba aya eureun sakaligus mareuna nanti bisa pensiun muda bae aya jadi pengusaha geus gede bebeja ka kula bandeukeun bae cenah kiai lah usahana kuda rugi lain sieun rugi tambah teu beres bangkrut tambah masyaallah geus rupa-rupa lah di dunia ieu geus kula tugas kula ngan sakadar nyampekeun ngan sakadar gitu merenya ho adapun taufik menyulusup ka hatena masing-masing geus dibejaan ge bahwa ulah disogok waya datang masuk permi dicokot bae itu mah terserah kula mah geus gabeja. Kiaina disogok teh ulah nyebut ke ulah nanya aing. Pokona aing mah disogok kumaha aing bae. Meureun kiai mah gede kumaha aing bae atuh pokona. Sok aya nyawa ka aing tolol. Nah, bal qisas alaih. Walau akroha baligun murahikon Zaid orang dewasa Ariki Holid budak anu hampir balik encan berarti
ai baleg lalaki maku umur mah 15 tahun atawa keluar cai mani awewe 9 tahun atawa keluar cai mani geus di bawah 15 tahun eta ngaranna encan baleg lamun geus 14 tahun leuwih murohik ngaranna mendekati masa baleg murohik di bawah 14 eta ngaranna sobi budak nah ieu mah 14 naik seetik 15 can datang murohik ta eta teh can kewajiban salat eta teh can kewajiban puasa andai katanya ngalaksanakeun salat ngalaksanakeun puasa ganjaranana jang indung bapana. Nanti kurang mau ngajak ngaji ke anak diganjar jang bapana ditahan sholat ke anak umurna 5 tahun umur 10 tahun umur 12 13 jana sholat naik ganjaran anak jang bapana lantaran nyana nama can mukalap ngarana encan dititah ku Gusti Allah besi berateun kayak bae geus 15 tahun mantak pas net 15 tahun cek Syekh Nawawi tanara wajib maca 2 kalimat syahadat begitu memasuki masa balig bapak ngagarokeun ngadeceng ya sia lahir tanggal sekian bulan sekian jadi pas poe ieu sia teh balig 15 tahun ayo masuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yes siap siang ngalaksanakeun salat ngalaksanakeun puasa jeung hukum-hukum Gusti Allah mohon pernah urang keur detik digerokeun ku bapak tidak maca syahadat ateun teh jawabana ge teu beres syahadat mah ge surat syahadat ku ari bae eta cek Syekh Nawawi untuk supaya memantapkan ruhani ka Gusti Allah begitu memasuki masa balik syahadat kadinya kahandapna kumaha lamun baheula henteu maca syahadat kuari bae pan geus di jero salat lain deui teh mah syahadat salat tah mah ieu mah syahadat urang di luar balik maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah tapi tetep para aulia Allah mah unggal penting ngadoana menta disalametkeun bae. Ya Allah ya Rabbi salametkeun para pemerintah salametkeun para rakyat salametkeun bangsa salametkeun negara ulah datang ka disiksa ku Gusti Allah eta mah berdosa memang manusia mah tempatna adapun di lawareun eta mah loba rakyat anu teu berdosa Gusti ulah neuleuh berdosa neuleuh teu berdosa bae Gusti coba ku Gusti ulah pati dideuleuh nu berdosa mending neuleuh nu aki-aki batuk bae geus kuru udang ti peuting nyana kacai kiih lain deuk tahajud orangana bari ehean ge isuk deuk bae ge can inget ka tahajud ge bae teu ngisang-ngisang acan deui ya Allah ya Rabbi Masya Allah ieu mah deuleuh bae Gusti aki-aki nu geus morongkol bae berarti bongkok udang ti peuting bari batuk bengek haju nyana kiih mandi haju nyana wudu Allahu akbar eta bae Gusti nu dideuleuh eta menu gararagah nu teu make aturan Gusti nyangakeun peroranganna bae tuh nya jadi lamun urang neropkeun ka dinya nya nyana nu ngabohong nyana nu ngomong ieu salat salat tapi urang kieu bae atuh salat teh sia mangan saukur zahirna doang loba tah urang Pemda nu ngomong ka kula ki kula aja salat tapi kieu bae jakena kumaha meureun ieu hirup boleh takon salat aduh gak bohong bainna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin bohong orangan
jatuh make aturan Al-Qur'anul Karim. Nah, hukum-hukum nuku urang diaji teu dipake di Indonesia. Kajeun urang asalnya hoba kitu kitu bae. Jang oh-ohan bae heula. Fi ibdoiha mila zauji wa gairihi diatun. Dina bahasa fikih aya dua, aya ifdo aya iftidad. Ai ifdo ma wa huwa rakum ma baina madkhali zakarin wa duburin, ngilangkeun batas antara enggon asup bobogaan lalaki jeung dubur. Di awewe aya dua alat, hiji nu dihareup paranti kiih jeung paranti ngaluarkeun orok. Nu paranti ngaluarkeun orok eta teh paranti asup si bapa. Eta kan eta maksudna teh. Aing kumaha ngomongna tuh. Ya ieu mah kos kitu. Manya diliwat ku aing ngaji. Aya kumaha sih. Angel lah asal bae leunan. Duburin jeung dubur antara bobogaan awewe nu hareup jeung nu tukang eta teh aya batas pemisah di handap. Sanajan beulahna mah ngahiji. Ulah seria tuh sia. Ai kos nu nyaho bae. Coba foto ge. Maksudna bebeulahna ngahiji. Sanajan zohir nama casing nama ngahiji beulahna, tapi ternyata henteu eta teh bolong hareup bolong tukang atuh lamun ngahiji mah bolongna boho atuh kudu dicaritakeun pokona mah. Jadi aya batas tah antara bobolong nu hareup jeung bobolong nu tukang teh eta teh aya tulang di dinya. Tulang ngora. Nah, kuari si tulang eta teh tulang ngora tah nu kalimpudan ku daging. Ieu teh dirusak ku hiji jelema. Lalaki ngarusak eta dibelah misalna. Baik digodot make ragaji beulahna supaya terus diragaji guys, gongsreng atau make bedog atau make belati, pokoknya mah nembus bae beulahna tinu hareup datang ka tukang beulah bae zahiron wa batinan. Aing kumaha ngomongna tuh tah eta geus kos kitu tah eta tanu ngarusak eta tah wajib dia. Ya Allah, dirusak nama mina zauji ku salakina ngerusak eta tetep bae dikenakeun diat sebab eta mah lain hak salaki teh mah manya kudu etana dirusak panghalang teh mah nu ngantak sanajan ku salakina wajib bayar diat atawa geus lian salakina wajib bayar diat. Cik sakaol ibdo ma baina zakarin wa duburin kitu-kitu kene. Ai tadi mah madkhol nggon asup zakar. Ai mah langsung baina zakarin wa baulin. Lamun baina zakarin wa baulin berarti lalaki. Di lalaki antara zakar jeung baul, zakar jeung uyuh. Urang makan antara zakar jeung liang caiki, urang mah jelas. Ai awewe mah antara zakar enggon zakar jeung baol. Eta kan hese baol teh paranti kiih.
urang mah pantilok neule-neule antara enggon asup zakar jeung parantiki atuh jalanna beda-beda itu mah itu ieu mah ieu geus kiwari mah lamun hayang nyaho mah balik ngaji deuleu toel ku urang sarwiti coba sia ngadangkak aya naon tuh henteu aing hayang ngabuktikeun ngaji tadi bae coba pak sia kikituan di titah ku aing mah deui nah naonan ka titah ku kiai ja yang malalagan nya si haju ngadangkakeun gitu ke hajuna diome bae ngadu jelas beda ta paranti ki jeung paranti zakar eta aya liang jadi di awewe mah aya 3 liang teh liang paranti zakar liang paranti ki liang paranti micen di tukang 3 ailam yumkin alwatu illa bi iddain muntaimkan wati te kecuali kudu diibdo hiji awewe sarwiti urang Cikupa dikawin ku hiji lalaki urang Arab pan terkenal urang Arab mah paehna ge sagede ucing nundutan paehna komo mun hirupna aing kumaha ngomong ieu sih aduh makanya direkam ya pan ngaji aduh kusia direkam itu barere sih ngaji ya sarwiti urang Cikupa kebeneran awakna lenjang letik diciptakan ku Allah letik atuh letik makan bobogaana ge letik deui sebab hayang nyaho letik jeung gedena bobogaan awewe kumaha tarang lamun tarangna nongnong jerona nongnong tarangna demplek jerona deplek tarang rata jero rata geus pokona mah urang lamun deuk milih ka hayang ente kumaha hayang deuleu tarang wah ieu nongnong ye tah ieu leutik sarwiti teh geus berarti kapasitasna ge leutik ukuranna kawinna jeung urang Cikupa deui jeung urang Bojong lah biasa tah mah lumrah ieu mah kawin jeung urang Arab tah ieu ku urang Arab teh biasa di alep suka ternyata geus sabulan teu daek asup geus merenyi ni sarwiti teh tetep teu daek asup lantaran ieu kapasitasna kurang memenuhi nu sarwiti na ukuran bangsa gede na 5 cm itu mah 15 cm dipaksakeun paeh hasanna ieu mah teh ngaji terus geda boleh sih tak iya terus bae tak kurang Arab teh dipaksa tetep ngelai bae teu bisa wati nah iya si Ja'far urang Arab teh ngaranna Ja'far kawin jeung sarwiti urang Cikupa teu daek asup bobogaanana nah apakah aya kewenangan cek agama lah cek si Ja'far teh aing mawa belati bae ku aing suekeun sing hade tah apa meunang apa henteu cak di dieu aturanana fa illam yumkinil watu mun Ja'far teu bisa ngawati sarwiti lantaran leutik bobogaan sarwiti sementara bogaan ki Ja'far gedena kabina-bina bisa asup ila bibdoin kecuali kudu dirusak make beratin suekeun woi palaesa
teu bisa kasalakina main swag teu bisa sebab eta mah boga sarwiti sebab berarti lamun geus teu bisa diasupkeun eta teh berarti geus lain ukuran geus palesa li zawaj teu meunang mati kasalakina teu bisa jadi teu geus teu meunang kumaha lamun pamajikanana ayeuna mah anu ngahaja ngagedean liangna nyana musyawarah pihak sarwiti jeung salakina cek Japar ya kalau begini adanya aneh mau pulang aja ini nggak bisa dipaksain deh aneh udah sakit ini kok gimana juga aneh mau pulang ini nanti dulu bang cek sarwiti sekarang kan banyak dokter ntar saya ke dokter mau ngapain mau digedain dikit ya terserah tapi itu di luar lepas tanggung jawab saya iya pokoknya saya nanti yang berusaha nah cuman saya mau ngukur dulu kepunyaan situ biar nanti saya ngegedainnya berapa senti ya, kok ini susah banget ini ya udah diukur kujana bener 15 senti sak sarwiti aing paeh bisa ya tetap jarak ka dokter usah daim sani dok ya saya mau operasi apa kepunyaan saya cek dokter emang kenapa coba tolong periksa sih wih kalau ada 3 aja per hari mantep nih siapa dokter coba diperiksa setelah konsul ke dokter ini kendalanya apa cek dokter ini bagus ini bukan masalah bagus ya dok ini saya pengantin baru udah 2 bulan sekarang terus ya ini nggak masuk kepunyaan suami saya wah kayak apa itu jangan banyak omong dok emang orang mana ini orang Dubai ya iya bang oh diukur nggak di sana ukur ini ukurannya cek dokter ini kalau digedein bisa sampai belakang nih gimana ini sampai belakangnya tembus terserah dok yang penting saya bisa dialap suka dok waduh kamu udah nemah dok dah mas kawinnya besar kali jangan ngomong-ngomong mas kawin dok dah ini pakai ngoperasi juga habis dok nih jadi sarwitina anu berusaha ngagedean bobogaanana bius soekeun set tendenan obat merah tek ngeureun kos nu nyeupah bae gitu ya otomatis kan kudu aya kesembuhan heula jeung aya aturan-aturan geus maka panasilin dan lain sebagainya berapa hari dok ini baru bisa dipakai dok atau kira-kira aja sama situ kira-kira masih sakit ya jangan udah sembuh baru oh iya dok tuh beres dipigawe lah ku si Japar begitu ku si Japar dipigawe tetep can meujeuhna gede jasa tamah tah eta mah caritana endek meujeuhna endek henteu eueuh kewenangan salaki ngarobah bobogaan pamajikan adapun urusan ngarobah pamajikan di luar rotak sanajan rotak pan rotak mah katutupan ku daging aya nu katutupan ku tulang bobogaan teh eta geus lain tanggung jawab salaki malah salaki teh bisa menceraikan istri ketika teu bisa dialep suka lantaran bobogaanana rapet ku daging teu bisa kapan kawin ge endek maksudna eta sedangkan etana rapet atuh eueuh jang asup
Nah iya kudu dioperasi tanggung jawab pamajikanana. Nah iya mah normal nama ngan letik digedean ku Nyi Sarwiti jarang tapi lamun ngaletikan loba. Iya mah gedean tah eta urusan pamajikan mun salakina kuari lamun Jafar maksakeun diri ngagedean boga pamajikanana digedeanana make peso ta eta Jafar sanajan ka pamajikanana ketika ngagedean bobogaan pamajikanana make peso wajib diat tuh wajib bayar dia. Ieu teh termasuk kana operasi ketika aya hiji pasien dioperasi ku dokter dioperasi dibedah antara enggon asup zakar jeung duburna ta eta si dokter ge tetep bae wajib diat lamun memang tanpa aya alasan-alasan kesehatan wajib diat. Masya Allah karim tak sing hade wa man la yastahiqu ibtidadoha fazalal bikarata jelema tengah hak teu boga hak kana marawanan berarti lain salakina. Sarwiti sok nagog bae di tukang jagong nyana mejeng kebeneran aya laki-laki buaya dileulengkeun ku si lalaki teh di obrolan diajak kencang ternyata kabablasan berarti ieu si Zaid berkencang jeung Nyi Sarwiti parawan keneh kuari lantaran kebablasan maka dizinahanlah tah ieu Ki Zaid ngazinahan Nyi Sarwiti nu parawan berarti kan ngadobrak ngarusak kaparawanan awewe sedengkeun parawan eta adalah merupakan mahkota. Lamun geus kaperawananana geus leungit nilai awewe mah. Nu matak eta hiji-hijina nu kudu dijaga teh. Nu matak kuari mah kan bloon awewe teh nu kudu dijaga endahan toler-toler kunyana. Ojol jeung baso bisa. Murah amat sih. Masya Allah sapira baso sagede kieu. Kucina Malpinas ieu baso na sagede Malpinas dia. Tak iya mah di Sarwiti dizinahan ku Ki Zaid berarti kan Ki Zaid teu boga hak tak ayeuna lamun laya Zaid nu teu boga hak marawanan Sarwiti kemudian fazalal bikarota dileungitkeun ka parawananana dileungitkeunana bigoiri zakarin lain kudakar wajib bayar embok lamun dileungitkeun ka parawananana lain ku bobogaan Ki Zaid mimiti diragapan luhurna haju bujal Sarwitina cicing bae bego malah ngarasa getek meureunnyana terus kahandap terus handapna ge dicekelan teh cicing bae eta deui Ki Zaid blon kunaon haju ngasupkeun curugna kan blon eta berarti kan blon diasupkeun curugna terus didedet weh asup sakieu wah teh nyaho nu di luar mah teh ngaji fikih teh kos kieu pikir mah kos kieu lamun geus kos kieu bae atuh nya sebab ieu mah jaritakeun hukum atuh menyaritakeun hukum atuh teu jelas teh kumaha ese asup sakieu aduh teh eta Ki Zaid nu ngarusak kaparawanana
make curug naeta berarti wajib bayar irsu embo ganti rugi sebab mahkota keperawanan eta hancur ku curug Ki Zahir bayar. Ari masalah irsu mah tergantung kumaha nilai awewena. Nilai awewe kelasna kelas kumaha. Ternyata nilai awewe teh kelasna teh ieu teh kelas ningrat, mahal bisa ngaluihan diat. Ternyata awewe kelas pertengahan, biasa-biasa. Ternyata awewena ieu mah kelas pasaran. Kelas pasaran teh hanten di pasar ge ambualayan kos kitu ieu. Loba, lumrah. Eta mah tergantung kumaha hayang dibayar nanya sarwiti. Tapi lamun kelas ningrat, kelas terhormat, ieu teu bisa sembarangan. Kumaha nyana ieu kitu kamulyaanana. Makin mulia, makin luhur pangkatna, makin mahal. Masya Allah. Numan tege hukum Allah manggeus diterap-terapkeun rapi mimiti Kangjeng Nabi kemudian dilangsungkeun ku khulafaur rasyidin dilanjutkeun deui ku para tabi'in dilanjutkeun ku para imam di negeri-negeri Islam atawa di zaman kerajaan-kerajaan Islam zaman Raden Patah 500 tahunan. Toh setelah hilang daulat Islamiyah kuari urang make aturan hukum teh make aturan hukum demokrasi Belanda campur Amerika nu teu jelas kumaha endekna ieu diayakeun ieu dihapus ke ieu ditambah ieu dikurangan kumaha kaharayangna sorangan moal anggeus akur jeung ieu teh akur jeung ieu akur jeung ieu teh akur jeung ieu kitu bae buatan manusia mah sebab manusia makan teu akur kahayang jeung pola pikir beda jeung aturan Allah aing nu boga aing jeung aturan kumaha aing cak Allah sia mah sakadar ngalaksanakeun jasanajan kuku ge sia bakal balik ka aing tuturkeun aing rapi hukum nang Allah tinggal kesadaran urang bae geus lamun make hak asasi manusia bari bohong tate ieu buktina kos kuari teu puguh aturan-aturan